Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng tepang deui sareng Bunita tangtosna dina pangajaran basa Sunda. Dina lawungan ayeuna urang baris medar kecap panganteb. Tah, nu kumaha ari anu disebat kecap panganteb? Urang pedar wae sasarengan dina slide salajengna. Dina ieu slide aya 3 kalimah ngagunakeun basa anu beda-beda. Eta 3 kalimah teh sanaos beda, tapi ngagaduhan makna anu sami. Maknana nyaeta ngeceskeun atau menjelaskan bahwa seseorang itu berasal dari suku Sunda. Setiap bahasa tentunya mempunyai pola yang berbeda. Tah urang tinggal anu kahiji. Kuring teh orang Sunda. Dinu kalimah kadua, saya orang Sunda. Kalimah katilu, I'm Sundanese. Tiluanana ngeceskeun atawa negeskeun yen eta jalmi teh asalna ti Sunda. Tos katawis bentena, orang tinggal deui dina slide salajengna nya. Tinggal kana kalimahna. Ieu teh kopi. Jadi ini adalah teh atau kopi ya. Tah, dumasar kana slide kahiji sareng kadua, kira-kira nu mana nya nu kaasup kana kecap panganteb? Ieu teh atawa kopi? Aya nu tos uninga kana waleranana? Oke, sakedap. Sata acan diwaler, urang tinggal heula. Naon ari anu disebat kecap panganteb sareng naon wae anu kalebet kana kecap panganteb. Tiasa ditinggal dina slide yen kecap panganteb teh nyaeta kecap pikeun ngantebkeun kalimah anu dipentingkeun. Anu kalebet kana kecap panganteb teh aya teh, mah, bae, oge atawa ge, deui, wae atawa we, keneh sareng tea. Jadi nu mana nu kaasup kecap panganteb? Leres pisan, kecap teh kalebet kana conto kecap panganteb. Emut, teh di dieu maksana pikeun negeskeun atawa menegaskan. Bukan teh untuk diminum ya. Urang tinggal contoh sejena. Dina kalimah kahiji, abdi mah resep diajar bahasa Korea. Nu lebet kana kecap panganteb, tangtos wae kecap mah. Contoh kalimah kadua, enjing ge abdi bade miyos sareng teteh ka Pangandaran. Nu mana nu lebet kana kecap panganteb? Leres pisan, waleranna nyaeta ge nu kalebet kana kecap panganteb. Contoh terakhir, pun bapa mah mulih damelna sok wengi. Cobi, nu mana nu lebet kana kecap panganteb? Sami sapertos kalimah kahiji nya. Anu lebetna teh nyaeta kecap mah. Ngartos kan? Dina ieu slide aya 3 kalimah ngagunakeun basa anu beda-beda. Eta 3 kalimah teh sanaos beda, tapi ngagaduhan makna anu sami. Maknana nyaeta ngeceskeun atau menjelaskan bahwa seseorang itu berasal dari suku Sunda. Setiap bahasa tentunya mempunyai pola yang berbeda. Tah, urang tinggal anu kahiji. Kuring teh orang Sunda. Dinu kalimah kadua, saya orang Sunda. Kalimah katilu, I'm Sundanese. Tiluanana ngeceskeun atawa negeskeun yen eta jalmi teh asalna ti Sunda. Tos katawis bentena, urang tinggal deui dina slide salajengna nya. Tah, kecap panganteb teh mangrupa salah sahiji conto kabeungharan kecap dina basa Sunda.
anu moal kapanggih dina basa sejenna. Tiasa katawis dina slide ieu kuring teh urang Sunda. Moal tiasa dianggo kecap teh dina saya teh orang Sunda. Saleresna tiasa wae nanging telebet kana bahasa Indonesia anu baku. Komo kecap teh dianggo dina bahasa Inggris. Moal mungkin jadi I'm teh Sundanis teu tiasa sapertos kitu. Janten pahamnya naon sareng nu kumaha ari nu disebat kecap panganteb teh. Tah sakitu heula pedaran kanggo lawungan ayeuna. Mugia tiasa janten langkung paham kana bahasa Sunda. Ulai isin diajar nyarios Sunda, wilujeng patepang deui dina pedaran salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.